Heh, Dudoy. Nek naon si Adi mah aing? Din, aing mohon ya kasih ya, aing teu bisa kieu bae. Aing teu paruguh hirup aing kieu bae mah Din. Maksudna? Mohon aing kasih ya Din. Cocokan sia bikin ke aingnya si Desi. Eta sia sembarangan. Emangna si Desi anak kucing main bikin-bikin bae. Please Din, sia kudu ngartikeun kana perasaan aing. Cinta aing mah leuwih gede kasih Desi daripada sia. Bacot lah. Serius Din, ke lamun hayang nanaon ku aing diturutkeun, asal si Desi pasrahkeun ka aing. Nah, si sia dadai sembarangan, aing mendek dipasrahkeun bae. Cuma edan Des, si Dadai mah. Des, aing mah cinta jasa ka sia lebih gede cintana daripada si Didin. Aing hayang jadi kabogo sia daeknya jadi kabogo aing. Aing nambungun kumaha tuh? Ih, dijajal heula be Des, sia bobogohannya aing. Lagi lambat laun mah sia pasti bogo ka aing. Dicoba heula hayu. Ih, jelema geus stres mah dai he. Oh, Dai, mendingan si Kuari ke puskesmas minta surat rujukan. Kayaknya sih mah kudu dirawat di rumah sakit jiwa meureunnan. Eta sia sembarangan udah irang aing ngomong. Aing masih kena normal, teu edan. Ih, geus lah Din udah delayanan. Aing ka dege ndek ngajak sia makan-makan ke restoran. Ih. Kunaon? Sia teu boga duit ah? Nges pasti Des, katempo meureun beungeut melas kos itu, tambang-tambang belangsak ke ciri jasa. Mendingan sia makan-makan aja aing ke restoran. Aing mah boga ya duit tuh 300.000 cukup meureun. Ogah. Din, sia teu boga duit ge kajeun, aing boga kok duit mah kekeng traktir. Serius, Des? Oh, aing keur hayang dahar di luar, bosen dahar di mah bae. Sia daek teu? Aya tuh, aya di traktir mah. Masya Allah Desi, siap. Udah daek kanan traktir si Duda irang. Gak ada si Dudoy, sirik bae sia mah. Nyaho. Film naon meureun kos kieu? Ai di kang nageulis, ai lalakina dong siluman toke. Pinekeun si Dudoy. Iri bilang, Bos. Geus ge, aing balik heula, aing dek salin, kese dengan motornya ya. Oh, geus tenang sayang, motornya pasti aya. Oh, geus. Oh, geus. Kayak mah aing dek nginjem motorna. Kelar jasa, makan-makan di restoran. Maknap. Kieu orang ya, aing jadi lalaki idaman mah. Pokoknya mah kelar. Mana di traktor kubikang deui. Desi. Pokoknya mah aing kudu bisa ngagagalkan rencana si Desi jeung si Didin nek dahar di restoran. Tapi kumaha carana nya? Mang Dadai kunaon ngalamun bae? Nyaho, mana banget melas kos kotok ndek ndogan. Bacot salah buan. Itu jelas Dasar manusia zombie. Motor geus aya, tinggal mandi. Tuh kan, bau kelek. Bau topo kabeulem hangit. Mandilah. Cinya. Wow. Jadi intik. Beuh, Teh Desi, nek ka mana? Maning gelis kitu. Aing mendek makan-makan dong nih si Didin ke restoran. Ngilu ya Teh? Dek naon sih lu? Hayang ngilu Teh. Urang hayang dahar anu ngunah Teh. Bosan urang di imah unggal poe dahar jeung pais jantung bae. Belenek Teh. Pantesan bek banget sia kos jantung cau. Orengan daharna jeung pais jantung cau bae unggal poe. Oh, hang ilunya Teh urang. Embung lah. Lagian seboga duit ge moal, sok-sokan hang ilu deui. Atuh traktir Teh kali-kali. Nyamet.
Nyonya. Ih. Belum guys ya mah. Teh Desi jadi sebutin nama. Dah guys kalian bogohan. Terang aku sudah kilo. Kunaon gitu met? Medan. Kamu selamat. Daripada nongkrong tepara rugu, mending mulung rongsokan aing. Lumayan duitnya ujung dahar. Poe ieu aing hayang dar nunggueunah met. Kamu sudah itulah. Met. Beungeut sia nek di kilo moal. Joko sekaleng rombeng. Ih, ngujak siar barep. Ih, enakeun jasa, buku teh si ganteng na. Sekarang rombeng na ge. Oh, main rintik. Mampus ya Didin. Dipaling ku aing pelek motorna supaya ulah jadi sia jalan-jalan si Desi. Bak. Nah, di dia ya. Wah, bener. Kuku. Cheese. Dut. Lumayan. Aduh. Beku kabosen mulungan rong kosokan bae. Ih, beungeut geus kos tutup cap banteng ge. Daripada luntang-lantung teparugu, mending mulung rongsokan. Lumayan, aya penghasilan litik-litik ge. Lumayan bae ka sebek duitna jeung jajan. Hola. Ho sih. Aloku. Sia mending ilu mulung jeung si Subek. Kayak lamun sia menang duitna kurang pakai jajan di warung remang-remang. Di warung remang-remang. Oh, kayak orang beli mie jablay. Emang enak mang mie jablay? Nganah jasa aja pokoknya mah. Pulen menegangkan mantaknya sang tiis ya. Oh, tah. Geus benjo, ulah didenge si Sandil mah. Mamang sama bloon, sesat. Sesat cenah mang. Sesat beut sia da kosepang saat. Main nama Jo. Jasir lah. Urang ulin di. Kasebek. Benjo nek ulin heula nya. Udah amat benjo. Hayang kalem. Dadah. Dasar 11-12 mamang jeung ngalo pinakeun. Waduh. Woi, kamana ban motor aing yuk. Waduh, aduh maling ieu mah salah deui. Tapi kunaon teh jeung motornya sakalian kabeh dibawa. Wah, rada edan beri nu maling. Aduh, kumaha ya aing lah. Aing. Din, ya orang berangkatan naik makan motor iya tah. Oh, Des. Tapi ban motorna mana kok eueuh? Puguh oh, anu maling, Des. Anu maling. Kok bisa sih? Teu nyaho lah. Mana motor mamang aing ieu, mantak ngamuk ieu mah pasti nage mamang aing. Terus kumaha ge? Teu nyaho lah, lieur aing ge, Des. Wah. Kuat ya, lumayan. Dek sakeun mulung rongsokan tah. Oh, Mang. Aing boga barang ye, pangjualkeun. Kesa koin berkomisi. Bener ya, Mang. Oh. Pasti ge. Dasar mahara rese neangan rongsokan malah menang pi bisniseun. Tapi kira-kira eta laku berahanya. Teu nyaho, Mang. Soalna mantak di kilo bae mah ku tukang rongsokan mah. Kayana lumayan sih, Mang. Mantak aya duitan ieu mah. Soalna berat ieu mah. Oh, kau geus bakal itu. Oke, siap. Baik. Sia ulah loba omong kasasanya aing ngajual pelek jeung ban ieu. Kunaon kitu, Mang? Pokona mah sia ulah loba omong be. Oke. Bagus. Sikirakan itu. Mantap ya. Selain aing puas geus ngajahilan si Didin, aing menang untung deh tina bisnis ngajual pelek jeung ban. Is the best pokoknya mah. Cemerlang otak aing kieu mah.
Subek, siapa maling pelak sasa? Samuran lu maling. Met, tampang aing mah tukang pulang paling met. Hadir lu meureun, beungeut aing mah kalem. Kalem naon mah beungeut kos megal kitu. Bukan sasa tak pelak motor. Kepo lah. Awas ya ulang-ulangan aing. Aing dek ngajol pelak heula ya. Malah. Bisa eta Subek. Belum nosokan menang pelak motor. Mantak mahal eta mah dijual lagi. Sanjo, Sandil Benjo. Naon batuna? Dia manggih anu maling pelek motor tuh. Pelek motor. Oh, pelek motor dulu aing anu maling. Kok bisa? Eta motor dihareupeun imah aing padahal. Sakebal ditinggalkeun mandi doang ku aing. Ngaju bae anu maling. Kunaon teh jeung motorna ge? Kok ngan pelekna doang di palingna? Kuku aneh aing ge. Jelema edan meureun malingna. Kiraku jelema edan maling pelek motor, tas akal teh sih oon. Geuning saya Benjo, termasuk akal cenah. Emangna sia jelema teu boga akal. Ayo naon dia? Met, di lembur urang geus teu beres ya. Naon? Pelek motor dulu aing anu maling. Anu maling. Eta pelek jeung bana segala leungitna. Atuh lah Met, jeung bana segala. Masalah deui si Subek ki mah anu malingna. Sia nu bener Memet. Piraku si Subek nu malingna aja si Subek mah tulak pulang paling jelema. Serius teh, tadi urang mah ge mahena mamawa pelek. Met, dia yakin itu salah jelo. Yakin mang, jamat orang normal kene. Sayu tang Subekna aya percaya mah. Haus ge, aing Subek mah anu malingna. Geura ku aing sia Subek. Matak dibeuleum ku aing buk sia tah. Ayo, geura. Mang. Sia bek. Kumaha aku pelekna? Enggeus dong. Ya. 75.000 doang, Bek. Oh, Mang, orang di kilo aja cuman menang 15 kilo doang. Ai. Geus lah, aja lumayan. Coba sia. Goceng. Atuh lah, ulah yang gede-gede. Laguna ge cuma 75.000. Parah amat, Mang, goceng. Berat, Mang, mau pelek. Ih, ku protes bae aing mah. Ku busyukurna sia mah. Masih aku inta mande 20.000. Nah, mantep ya karak Mamang. Aing tambahan mah seuri sia. Olah. Aduh. Ya. Waduh, aing si duda ireng tur ka dieu. Aduh. Gawat ieu mah. Kunaon, Mang? Da kuna naon rek? Nuhunnya aing buru-buru. Oh, Mang, sami-sami. Subek, cenah tadi cek si Memet, si mau pelek oh? Oh, Mang. Oh, jadi sia anu maling pelek motor dulu aing ah. Mang, gila, Mang. Kayaknya ini salah paham, Mang. Salah paham kumaha Subek, bisa jelas ya anu malingna. Noh, pakai tengah aku. Geus mang, maling kos kieu mah mending balageun bae ka cai, parabkeun ka bayawa. Oh, bener, tuh man. Percuma lah, molekeun bayawak akan si Subek mah. Piraku bayawak akan bayawak. Oh, sinya. Medan. Mang, keula Mang. Urang mah masalah pelek mah teu nyahonan naon. Soalna urang tadi mau peleknya menang timang dadai. Si Duduy. Oh, urang mah ditita pangajualkeun doang. Kirain boga Mang Dadai. Jadah doang eta si Duduy. Pantesan bae tadi aya urang si mabur manehna. Oh, bener. Gerak wae si Duduy. Terus Subek, pelek aing ayeuna ka mana? Oh ulah, geus dikilo ke urang katung rosokan. Ngalunjak amat si Subek. Din, geus ulah ngajar si Subek. Si Subek mah teu salah, anu kudu diteranganna kuari si Dadai. Oh nya. Hoi dak, bantu aing nang si Dadai ayo. Ayo Subek. Ayo ge. Geus geura ditu aing balik bae. Terus gimana terjadi bae aing makan-makan di restoranna. Oh, des cobainnya. Oh, geus ah. Oh, ge. Hai dak, tangan si Dadai nak. Ayo. Aing kudu nyebut heula ieu mah di dieu. Moal beres ieu si Didin. Pasti nanya-nanya masalah pelek ke si Subek. Ini jelema ya. Woi,
Aya naon. Orang sia anu maling pelek motor aing ha. Paksa sia. Ngaku be mang. Nyaho masih gede batu ngaku. Karungan beges lah balik kos kieu mah. Kumaha? Bener sih yes. Kayalah. Orang kaya sia. Pelek motor mama aing men jual bae. Din, lain aing nu jual tuh si Subek. Kan di kita mang dah ada yang meureun. Nyaho sia. Terus mana duit kayuna? Nggak dibikin deh kue ke tukang rongsokan. Beraan. Kerudung. Yo 50. 50.000. Sasana ti si Subek. Di mana Subek lah? Kun. Udung. Yo mang. Menyangan 75.000 doang. Oh mang, cuman laku segitu doang. Tas ya. Oh nggak sih, kalungan tas dulu itu. Cicing. Jak mah. Tali. Woi. Memet. Daerah. Naon sih ya? Awas ya ku aing. Oh bener. Woi, dak. Sorian bae sia benjok. Makan ulah badung. Badung sih. Siapa masuk ngagalkan pada rencana aing beong kok. Awas ya ku aing daerah sia. Paling pelek doang lanjeng motor. Dah, kieunya. Sia urusan ku sia si dudunya. Aing nembusan pelek motor dulur mamang aing. Dulur mamang aing. Pelek motor mamang aing. Gampang gitu. Iya, kan si dulu itu. Awas ya ku aing daerah. Woi, dak. Awas, Subek. Awas ya ku aing. Bilang. Aing koyo. Tuang nangka bahaya ini karungan sama budak.